tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah. Waktu salat teh geus ditungguan bae. Di deuleu deui wah can masih kena jam 10 deuleu oh jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 eta cahayaan aya cahayaan masyaallah geus ke moal ka sare cek nya segedeung deui salat bisi 3 leun berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah yang cahayaan eta nu kos kitu tuh keluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasilkeun ieu kotak itu dibongkar billahi minasyaitonir rajim. Etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya. Nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya. Lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit tina cahaya Kangjeng, bumi tina cahaya Kangjeng, wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam jembar hate nomor kadua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten. Artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwalti Gusti Allah Subhanahu wa taala ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi ulah di bejang surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu ditukang alhakumut cenah deui na bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kabil hakim Allahumma hebat na hukuman pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah wayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang terhadap halayak rame terhadap hewan gunung laut bumi keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil hakim urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu nah ima urang ngaca ye dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba teh manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amat nya cek nya ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si banyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung di solear main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleu mah aya ge sabenerna nah iya lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadarnya moal kebal di alam dunia ini sakit alhamdulillah dijadikan jelema geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore aman aing ge tuh coba ge ketika orang dibere
jadi pedagang haju untung baik. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi, maha kaya Gusti, alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti, abdi dagang untung baik dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi, loba teh manu kitu mah. Tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti, iya kumaha sih urusanana? Iya kunaon ieu? Ku abdi dagang tapi rugi deh. Ye coba tuh ka Gusti kos gitu. Tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh. Eta ucahayaan. Hatena ucahayaan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura. Di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya, famalahum min nur. Cahaya. Di mana cahayaan eta kos gitu tadi. Tanu mantak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah. Kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae. Lamun henteu mentak ka nyana bendung. Lah sebenarnya eta nu sugih eta mah. Tuh, hayangna dipentak bahkan teu dipentak esok mere bae. Nah, nu sugih eta teh deukeutan ku urang. Bahkan lamun urang mentak ka nu sejen nya nama bendung. Tah deukeutan ta nu sugih eta. Nu sugih eta teh saha? Nu nyiptakeun langit jeung bumi. Tak maha sugih. Cak Gusti Allah, aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere. Sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing. Jeung aing mah resep jasa lamun dipenta. Tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa. Menta ka pamarentah ge teu resep jasa. Menta ka makhluk ge teu resep jasa. Ka aing penta. Nah Allah meresepen jasa dipenta hanya pendek mau dipenta meski baik ya panakol ya incuna ge datang ke tiluk naik menta incuna sorangan tuh menta sama kakek nggak mau kenapa galak ya orang lamun geus bisa burak bere eta orang geus bisa make akhlak Gusti Allah taqallaku bi akhlaqillah. Allah memere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad. Begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta para raeh masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok kudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peuting sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana. Ieu surat naon eta? Ieu surat ti Gusti Allah. Coba tah pang bacakeun. Begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad, tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah. Tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah. Dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna. Eta memperangkeun urusan aing, gempa urusan aing, banjir urusan aing, angin urusan aing. Sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah. Ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya, make jeung diperangkeun. Loba budak pararae, loba manusia pararae, aya kiaian, aya walian. Urusan aing teh mah sia, urusan sia. Geus datang ka mana sia, dumadeheus ka aing. Hudangnyana masyaallah kagetnya disarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge haji pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi di udag-udag genderwo aya ngimpi kos kitu eta
aya deui jana mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat jana mah ngimpi di udag-udag anjing sanggeus di udag anjing ngajunya anak kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta Haji Pedi mah kos kitu impianana masyaallah paling mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cek Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti teu urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teu urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu raga tangkal kalapa aya nu raga ka sumur aya nu gering aya nu perang aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ke Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi jieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae ngana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya beureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui kitu helang ku pamajikanna kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamar Haji Pedi hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe ge suit tolol teh coba lah ieu urusan Allah. Nah balik deh lamun hati urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani geus tani terus parena bagus kabelah dieuna gacung hapa nah urang kan ngomong ji kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti pupuk dan sebagainya urusan naik cek Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai patu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat ulama nyaho tah tewak sia eta hayo bawa ka dia sia ada zakat teh moal geuran zakat geuran dikaluarkeun pareum sorangan seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa moal pareum ribut lah eta tadi kalau nah demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae tah tewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauhna luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam can aya cahayaan nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna nomor kedua sadar kada papasten Allah nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mataul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan geus lamun kiai engkeuy-engkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok eueuh tapi di cair mah aya tiluan lah tilu
ayat tiluan ngacung lib ulah diagan dunia abong-abong bisa ngaji abong-abong bisa baca Quran abong-abongnya hukum dipamerkan pakai neangan dunia eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin lamun urang nyaritakeun tentang balik ka lembur asli atuh resep teresep hayang teu hayang sadar teu sadar bakal bae nu embung-embungan ge bakal bae nu hayang-hayangan atuh komo pokoknya nu susah nu sugih pejabat rakyat kiai ustad santri petani bakal paraeh kabeh bakal maraot kabeh Masya Allah orang aya inget kadinya mata Kangjeng kerjali menuju cali jeung para sahabat col bae aya jelema datang Waalaikumsalam kula datang ka dieu coba tuan alimni goroibal ilmi coba abdi pagahan ilmu nu aneh hayang ilmu nu aneh geus kaharti ku Kangjeng teh pasti ilmu nu aneh teh bisa hiber mun ka sumur ngagejeblung teu paeh lamun ka beulem henteu tutung mun dagang hayang untung be ulah cara si eta eta ilmu nu aneh aya jaho ka hate-hate jelema maksudna kan gitu si Kangjeng Nabi apakah anjeun geus nyaho kana dasar ilmu cik eta lalaki tuan aya dasar ilmu naon ih cik Kangjeng geus jahon can anjeun ka Allah ih atuh nyaho Allah mah nu disembah ku kula geus encan dilaksanakeun hak-hakna emang aya hakna naon hak Allah teh nu kudu dilaksanakeun eta ngaranna dasar ilmu ke Tuhan maksudna hak Allah nu kudu dilaksanakeun teh naon nu kudu dilaksanakeun nyaho henteu maneh kapaeh paeh atuh tuh mah sering jajanna manggih anu paeh mah nyak sia anu paeh tah geus encan mempersiapkeun jang paeh sadar henteu bahwa maneh bakal maot lamun maneh sadar bakal maot kemudian geus ngalaksanakeun jang pibekeleun engke ba'da maot geus jan eta naon teh Gusti nya kos kitu naon umata kula waka nyaritakeun anu aneh-aneh ilmu mah sa Kangjeng Nabi eta beta bekal paeh eta aneh ulah waka jeung hayang sagala bisa hiber ulah kos kitu tah mah Haji Pendi geus leuwih teh Haji Pendi mah mun ditanya isuk poe naon nya mah nyahoan jagonya nama tuh nah eta Haji Pendi isuk naon poe naon nyahoan nya nama sebab naon isuk bakal anu nagih nyawan ilmu gaib teh jagonya eta ya Allah ya Rabbi tah cek Kangjeng Nabi geus ulah nu aneh-aneh geus lamun sadar bakal maot mempersiapkeun jang bakal saenggeus paeh
eta termasuk ilmu nu aneh. Gas, wari mau balik ke Kanjeng Nabi. Laksanakeun heula eta. Ke geus dilaksanakeun eta karak balik deui ka dieu. Nanya deui hayang ilmu naon? Eta si lalaki langsung balik mingpiung. Nyaho teu mingpiung? Urang dieu nyaho ka mingpiung teu? Atuh nyaho jorang lembur. Banggang dia aing ge nyaho ti dieu. Jadi mingpiung mah geus teu nyelek-jelek deui ngaranna mingpiung ngaranna. Lewosat bae geus teu nyelek-jelek. Eta ngaranna mingpiung nu kos kitu. Okos jelema ditolak cinta. Eta mingpiung. Teu jelek-jelek deui. Ya percuma nyelek atuh. Nah, eta jelema balik langsung ibadah ka Gusti Allah. Salat waktu puasa waktu maca Quran mun aya milik sedekah wah getol haju nyana datang deui ka Kangjeng Nabi. Tuan, alhamdulillah sakumaha ku Tuan geus dicaritakeun abdi titah ngalaksanakeun persiapan yang maot. Waduh, deuleu tah tarang harideung tah. Tarang harideung. Purutan eta. Haji Pendi hideung. Sarua nya lagi hideung. Ngan urut budug. Suganda urut sujud, ada urut bisul. Ya Allah. Cak Kangjeng Nabi sanajan ibadah getol datang ke hari dentara ngaleuwihan malaikat. Tapi lamun teu mah teh henteu cahayaan Islamna teu bercahaya eta sacape-capena ibadah ge mun cara pare mah gacung hapa tuh eueuh sualajan utek-utekan ibadah tapi teu cahayaan eta gacung hapa eueuh sia Masya Allah kan eueuh naon nah nu mantak urang kuari alhamdulillah kumpul di dieu kabeh agamana akur Islam. Sedengkeun Allah geus kajelaskeun inna dina indallahil Islam. Saenyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah agama Islam. Jadi berarti urang di dieu kabeh geus aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Jelema anu neangan agama beragama salian Islam moal diterima di akhirat termasuk kana minal khosirin. Rugi di akhirat disate kayak kerecek tak urang makan Himalaya nu disate wah paling gak dijemurkeun. Tuh geus ngarasanya asan aing di kulub itu ngomong teu lah nya. Ya Allah. Tapi urang lamun ngalawudu teh kan sok diduaan tah. Diduaan Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama sok macan teh sia. Sia gitu ngajawab. Urang lamun ngedeuk Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro. Tuh Allahumma jalil ma'a tahura he Allah muga ngajadikeun Tuhan Gusti kana ieu cai suci tur nyucikeun wal islama nuro jeung supaya ngajadikeun Islam cahaya
Islamna cahayaan. Aya sahabat daros, Tuhan, emang lamun Islamna cahayaan aya beda teu? Atuh aya cek Kanjeng Nabi. Kumaha teh bedana? Kanjeng Nabi macakeun ayat, "Faman yuridillah", saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayyahdiyahu, dituduhkeun ku Gusti Allah yaj'al sadrahu, digajadikeun ku Gusti Allah dadana hatena insyirah jembar lapang, yashrah sadrahu lil Islam gitu. Hama yuridillah, saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayyahdiyahu, dituduhkeun ku Gusti Allah yashrah sadrahu lil Islam, jembar hatena di samping daek narima kana Islam kos urang insyirah jembar cahayaan hatena teh cahayaan. Cek sahabat teh Tuhan anu cahayaan hatena kos kumaha sih engke eta praktek-praktekna pibuktieunaana. Lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus. Di mana Islamna bagus? Dina harti cahayaan teh na ieu ayat 3 rupa. Nomor kahiji cak Kanjeng Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah. Nomor kedua di mana-mana cahayaan narima kana naon papasten ti Allah. Nomor katiluna bakalna pikiranna ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia. Tah eta nu kitu cahayaan hatena. Tah balikan deui supaya tenget teh abeh urang cahayaan apa henteu hate urang. Nomor kahiji diberi resep jasa ibadah ka Gusti Allah. Resep beta asal aya tongtrong we haju bae diome. Resep nya resep ngombe tongtrong. Tah sarua jeung ngombe tasbih gitu tah. Ai babacaan mah tilok. Tasbih di kieu-kieu beset. Bawa tasbih tuh. Bener. Ai babacaan mah tilok. Babacaan lagi ngan kieu doang kabayar moal ya Allah ya Rabbi, eta mah penipu sebenarnya mah. Atuh penipu eta sampai dibawa aya di wiridanana lain eta. Masya Allah. Nah, di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah, embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena. Islamna berarti bener. Nah, lamun kuari jelema Islam KTP na ge malah boga tilu kos Haji Pendi. Tilunya mah KTP teh. Oh, loba batur mah hese KTP-nya mah tilu. Eta lah bajingan teh kos kitu eta. Tilu. Nah, iya KTP nama Islam, jelemana Islam, tetapi daek ngalaksanakeun maksiat. Kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple. Lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu. Koto kunyana di kitu-kitu tah. Naonna karangarana jangjangna naon ngaranna tah? Tuh nyawan teh tolol teh. Aju dikitukeun tah jeung cuma hiber teh naon ngaranna? Jantur. Aing ge nyawa nang sia kana teh. Aja lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon ngaranna teh dipale eta teh diadukeun bareng segitu eta urang cayur tolol tah kos kitu tah urang cayur eta pagawe mang cayur eta sebenarnya. Nah lamun masih keneh daya kos kitu tah ya Islam mah Islam tapi daek keneh main remi, daek keneh main catur, daek keneh main gaple anu osok dikitu-kitu teh plok naon ngaranna tuh nyawan bandarna renyana meureun
mudah-mudahan kabawa ke akhiratnya mangajinya. Tah eta da kene kos kitu minimal boga TV kene tuh. Eta nonton TV naon maksudnya coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV maka mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos do oplo eta teh hayu sapikir kotak terus ngarorak kene mah potongan kos kieu atuh aja huis geus bae di hulu ka jembut-jembut masa kene nonton TV tah. Nah, mulai tak berarti tak Islamna geus teu bercahaya. Geus teu bercahaya ta Islam. Mun daek laksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya. Lamun geus teu bercahaya sakumaha kan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kiceup-kiceup kieu tapi mang uting wajar lah neangan deui tuh saya calonna nah eta masalah dua habak sekali lah tah iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deket ka masjid mau ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam weh sia ka masjid emang aya naon karpetna geus diganti ku hari bener sia ku hari mah wow hebat jasa nyana ka dinya ka masjid lu goblok jangan teu cak kana teh keluar deui tolol teh coba itu dilalaga gitu supaya ke masjid ya ke masjid nempo doang di jendela ya tuh diganti atuh geus teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid tah ieu cahayaan wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga nu muka lawang tuh dia paling teh sia horeng tuh dah ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu ya kira-kira ieu nu di dieu ieu cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah neuk danya be cak urang dieu mah ngaji pen di cahayaan teh tuh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nya ge Rusdi atuh gebelek-belek gadeuran eueuh cahayaan sakieu sebab carita TV jana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cak cenah geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak bae sakali deui cahayaan teh tuh cahayaan lebentak tawa kula masuk ingin ka dongeng da dongeng nah aya urang kitu India aya urang Arab aya urang Indonesia kaberapa Indonesia aja pendi jadi lu nah ieu cek ya ieu aya kandang embe bau pak kuat-kuat iya dongeng di Jalaluddin Rumi kedeh ya pak kuat-kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embena aya di dinya embena aya di nya bau nya hangset embena ge aya
mulai orang India heula asup orang India kadinya tahan kunyana geus ngap-ngapan geus 10 menit doang kuat keluar wah cek orang India waduh tidak nehi cek gitu Masya Allah kekuat ceknya guys tekuat nah baru orang Arab dah orang Arab Baduy bukan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna kayak orang leuweung asana ieu mah kuat ya bang asop nomor kedua aja tenang seserian rada deres kuat 20 menit wow nah hampir sarua kan yang Baduy mah embe tapi kan masalah tak embe teh masalah ngan 20 menit doang wah cek orang Baduy itu kuat cek tetap bau biasa. Nah bagian orang Indonesia aja Pendi nah asup kadinya karena 5 menit doang embe nu keluar sak embe teu kuat aing gitu eta dongeng ngokos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarana ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embe ge kabur cahayaan sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bae ge atuh kutub robana ditinggal kutub robani paling ge jeung si golib bae di dinya kapaksa golib ge tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau henek di samping henek teh seueur sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya kapan nggak adanya la iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah pican masih kena jam 10 deuleu jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 cahayaan cahayaan Masya Allah geus ke malah ka sare ceknya segedeun deui salat besi 3 leun berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah ya cahayaan eta nu kos kitu tuh keluar di masjid orang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasilkan iya kotak itu dibongkar orang etek orang cayur gegedena orang pondok nah etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak dede ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginahin lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarnya jelema ngudag-gudag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng kabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh, urang anu ngarti, urang nu nyaho, urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah, dibere daek urang ngalaksanakeunana, dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam, jembar hate. Nomor kedua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten. Artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwalti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi. Ulah di beja surat naon eta? Eta teh artinya masuk dibaca ge. Tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui. Nah bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah. Alaihissallah ya kabil hakim. Allahumma hebat nanga hukuman pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah. Kuayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri urang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah. Sebab Allah teh ahkamil hakim. Urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu. Nah ima urang ngaca ye dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah. Begitu aja pending ngaca aing jore amatnya ceknya nih ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh kolear si banyahoan. Begitu ngaca teh ieu mah akur jeung soleh ari main mah ngadu buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tu kadeuleuh mah aya ge sabenerna. Nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadarnya moal kembali alam dunia ini sakit alhamdulillah dijadikan jelema geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang karena pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore aman aing ye. Tuh coba ge ketika urang dibere jadi pedagang haju untung bae alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung bae dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba tah manu kitu mah. Tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana. Ieu kunaon ieu ku abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta cahayaan hatena cahayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahayaan di mana cahayaan eta kos kitu tadi tah nu mantak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak kanyana bendu lah sepeja satawan nu sugih eta tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak esok mere bae. Nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bakal lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu tah deukeutan tah nu sugih eta. Nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa
cing penta tah Allah meresepen jasa dipenta Haji Pendi mau dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak ya urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah taqallaku bi akhlaqillah Allah mah mere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad, begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok udang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta ieu surat ti Gusti Allah coba tah pangbacakeun begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing gempa urusan aing banjir urusan aing angin urusan aing sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiaian aya walian urusan aing teh mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeus geus ka aing hudangnyana masyaallah kagetnya disarekan ku Gusti Allah langsung ditegor make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge Haji Pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi di udag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nya mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat cenah mah ngimpi di udag-udag anjing sanggeusna di udag anjing hajinya anak kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta Haji Pendi mah kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teh urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu ragag tangkal kalapa aya nu raga ka sumur aya nu gering aya nu perang aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ku Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi dijieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya beureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui kitu helan ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedeng doang gitu mah Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamar Haji Pendi hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe ge suit
tolol tuh coba. Lah ieu urusan Allah. Nah balik deui, lamun hate urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah, geus urusan Allah. Urang tani, sageus tani terus parena bagus kabladieuna gacung. Hapa. Nah, urang kan ngomong, "Ji, kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusan anak?" Iya Allah ya Rabbi. Gusti, urang maka Gusti deui bae. Naon teh Gusti? Ieu kok ieu kurang naon ieu? Da pupuk dan sebagainya. Urusan aing teh Gusti Allah. Siana sing sadar. Lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar, aya kabeleuman. Begitu aya kabeleuman di zaman Sayyidina Umar, khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar. Ulah di pareuman make cai. Patu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar. Lain kudu di pareuman make cai. Di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat. Ulama nyaho, tah tewak si eta. Hayo bawa ka dia. Sia ada zakat teh moal. Geuran. Zakat. Geuran kaluarkeun. Dikaluarkeun pareum sorangan. Seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan. Lamun make blambir loba nu teu pareum. Tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa. Moal pareum. Wo ribut heula. Eta tadi kalau demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae ewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi. Tuh lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat, antara zahir jeung antara batin jauhna luar biasa. Urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan, Islam can aya cahayaan. Nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah, takwa ngaranna. Nomor kedua sadar kada papasten Allah. Nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan. Geus lamun kiai engkeuy-engkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok. Eueuh tapi di Cayur mah aya tiluan lah tilu. Aya tiluan ngacung lib. Ulah neangan dunia. Abong-abong bisa ngaji, abong-abong bisa baca Quran, abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia. Eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna. Encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka. Lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui inna dina indallahil Islam. Sanyana agama nupi kekaridho ku Gusti Allah adalah agama Islam, tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda. Hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah, embu ngalaksanakeun laranganana. Daek ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan laranganana. Eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kedua, sadar karena putusan Allah di diri urang, atau soal harta, atau soal penyakit, atau soal naon bae nu patali jeung diri urang, atau jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tidak keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihissallah bi ahkamil
hakimin cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantap sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tinu awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Naon? Ialah mempersiapkeun jang maot, memeh datangna maot. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maot. Orang ngazakat mempersiapkan jang maot. Orang puasa mempersiapkan jang maot. Orang haji mempersiapkan jang maot. Orang baca Quran mempersiapkan jang maot. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cek Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang. Ngan menang capek doang tak perluna cahaya. Kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang. Nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik ku salat mah salat bae pan teteh ge cenah salat nage. Jatuh jahueun karena agungna Gusti Allah sok geura tangan budak leutik lamun taraweh teh Haji Pendi salat tarawehna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna eta kan berarti budak leutik sama salat kos kitu Bang giliran nya ndek diuk diteunenan parantina kol bedug di dieu tah atuh deuk eta karena salat budak leutik teh nyaho kaagungan Gusti Allah sanajan capek ibadah lantaran teh nyaho kana kaagungan Gusti Allah kos salatna budak leutik nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Geus ya kunaon eta getol amat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek eta ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu aran. Atuh sakalina maca sholawat maca kulhu kukulak tentang maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji dibaca bae ku nyanes ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cenah ya supaya rada jembar bae bijujugan bae ku kulhu mah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia ulah aya muatan-muatan selain lillahi ta'ala karak ta eta ibadah nu mantep geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah teh kuan bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teh kapake eueuh naonan sebab sedekahna aya karena hayang naik jabatan. Gitu kene calon bupati Gus Pugu calon presiden utama haji penmentas ieu maka ditupan ka istana tolol gitu mending mun dibere henteu dibere onam. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cak Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigana hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahaya na dua cara hiji langsung boga guru aya
nu nuduhkeun. Nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti. Ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa. Neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jerit babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa. Bakal karasa. Karung ayam memang ngarti. Ieu karung ayam cek nya teh. Ieu mah dodet, jauh ka dodet segala. Nah iya. Takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, persiapkeun amal-amal jang maot samemeh maot. Geus maot cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan kuari paring doa-doa anak kitu kabeh katangangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnya na puasanya na zakatnya na sedekah manehanana milu lah ka jero kuburan teh. Ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega, cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis, cenah di jero kuburan teh poek horeng caak, cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame. Biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong. Eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong, nyebutkeun di jero kuburan poek bohong, nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar datang ka ditimbang kula batur. Ya Allah, iya saya, iya kula zakat, cekena. Ya Allah, iya kula tahajud teh, iya sholat hajat. Masya Allah, barang Haji Pedi teh di jero kuburan, iya si hajore amat, nya hideung nya jore nya culean deh. Ya Allah, cek Haji Pedi si hajore amat, ya bahasa kan batur mah haji, batur jana, aya eta nyadakeun si mbak teh ya, batur ieu. Ya Allah ya Rabbi, bakal ngabaturan urang di jero kuburan, bohong urang, hasud urang, henteu salat urang, teu zakat urang, bakal ngabaturan urang. Sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur, bakal boga baturna urang nokos kumaha. Bakal ngabaturan jasa mangkani eta. Ketika urang sering ngajembarkeun batur, jembar kuburanana. Jelema datang, Waalaikumsalam. Naon ya, duh kulit di kamari jandar, masya Allah, atuh lain bebe aja di kamari ya, cukup teh 500.000 pak iya, tah. Alhamdulillah, Haji, masya Allah, kesia lamun teu boga deui deui, senang hate. Geus jembar jero kuburan, datang ka Haji Pendi, Waalaikumsalam. Naon ya, kulit di kamari jandar, buan sia, atuh neangan, cara aing, coba direk neangan sih, atuh geus mabur sia ka ditu lah. Masya Allah, cek ugal ledeng Haji Pendi. Eta jempitkeun batur sempit di jero kuburanana. Ya Allah ya Rabbi, urang ayeuna nyieun masjid dan kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo ase, nu ngaji ka tiisan komo ase di jero kuburanana tiis. Ya Allah, malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Duh nyaho kieu mah kula meuli AC cek nya. Ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas ge. Haju leumpang ge kotrek. Asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah, eta kos kitu ge tiis. Aduh, nyaho kitu mah kula meuli nu bagus. Cek malaikat keur ieu sia. Tah,
itu Haji Pedi bapaknya nama lain melikeun non kipas, malah kipas di masjid dicokot. Atuh panas kan nama di kuburan. Atuh cek jangan Haji Pedi malikat ilauli panas. Nah maling kipas ya panas mentek sih ada Haji ke masjid gede. Bebejana mah ke masyarakat udah diganti, datang ke kuarin teh, datang ke saiki orang diganti ke, memang konon siramu. Nah, aya Ustad maling ih heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam, tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu, munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu, aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir, abdi iman ka Allah, iman ka yaumil akhir, padahal mah wa ma hum bimu'minin, teu iman, munafik mah. Aya jelema anu iman mah iman ka Allah, munafik henteu, tetapi eueuh cahayaan imanna, Islamna eueuh cahayaan, imanna eueuh cahayaan, berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana. Nah iya hampir-hampir urang kos kitu takabeh iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi, tetapi ngalaksanakeunna henteu. Kunaon eta? Ialah eueuh cahayaan di jero kalbu urang, Islamna teu aya cahayaan, imanna teu aya cahayaan. Sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan, Islam urang aya cahayaan, iman urang aya cahayaan. Islam babalikna engke kana zahir, iman babalikna engke kana batin, kana ruhani. Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan, wah bakalna istimewa jasa. Zahirna bagus, batinna ge bagus. Ku ayana sakitu teanganlah cahaya. Di mana sih ayana cahaya? Di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos ge teh hina jasa. Tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu. Alhamdulillah kos pondok mah tolol. Siap pondok garan doang, kampung pondok salilana bodoh, heran yang mah. Tuh ya kurang lamun ningali gedung universitas wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu mentereng hebat, gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka sorga panteu. Ketika urang leuleuh kantor DPR isi ka sorga panteu kantor ieu, tapi lamun urang deuleuh majelis taklim, deuleuh pondok, hina ka deuleuhna. Justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka. Teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang ini. Hina ka deuleuh ku pandangan mata, tetapi mata batin di mana geus cahayaan, ieu teh lain sakadar pondok pesantren, tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah. Seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah. Ketika aya teu perlu dibangga-bangga. Nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah, maksudna mepelingan ka urang, wahai ahli-ahli cayur, kula geus balik ka lembur asli, ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sodakoh jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah eueuh jang ka neraka saudara. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajun HSBG di kobongna surga. Tuh, cuma percaya waduh segala naon. Ye. Cara bae cicing lagi di taman surga ada kumaha tuh. Eueuh jang ka neraka. Teman-teman santri mah sanajan amalna jore pan di ka nerakakeun. Begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi.
utawi Gusti wes gede pereup. Ieu naon dia? Ye kula utawi nang nyieu jurumia di utawian. Tah, cek malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Pindah deui ka lawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus bae unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya jagana. Ya dijagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah, Gusti iya ya utawi ikuan. Lah ka sorgakeun habak tuh. Batak santri wah ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri. Kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hati urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah di akhirat urang kabeh menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkeun cahaya, setelah siapkeun cahaya laksanakeun melalui cahaya tersebut jang persiapan maut abeh urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala.